Sop buah geus aya. Gorengan geus asa. Kerupuk karesep, kerupuk Sarinah geus nyampak. Tinggal lupa sahu asa, mau adan, kari am. Kunaon mana Egi? Egi tadi dihipnotis, Mak. Hipnotis? Usaha? Kurencangan Egi, Mak. Rencangan saha? Rencangan Abang si Dadang. Asa piraku si Dadang bisa ngahipnotis segala? Reres, Mak. Tuh, naon dibikin ku Egi? Bari nage, nah bulan puasa kieu teh loba keneh kriminal. Maling mah, copet mah, hipnotis mah. Bulan puasa kieu mah loba kena tobat, lain lobakeun kejahatan. Hikmah robanu teh hikmah urang tiasa leuwih deui ngagiatan anu leuwih sae. Di antawisna nyaeta urang tiasa takwa ka Gusti Allah. Hari-hari dimulai anu sebat 10 hari dina bulan sasi saum aya kaistimewaanana, aya 10 hari pertengahan, aya 10 hari akhir. Nah eta di antara 10 hari sebelum eta urang tiasa ngamapaakeun supaya urang hirup leuwih takwa ka Gusti Allah, lebih bertobat nya di antawisna ngamalkeun perbuatan-perbuatan anu disukai ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, anu dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala, oge ngajauhi ngelarangan nana sadayana. Di antawisna nya urang maca ngadars Quran, salat-salat sunat, sedekah. Nah eta di antawis urang bisa ngajamin atawa naon istilah nama urang tiasa ngadorong kana tobat urang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana diampuni ku Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun pirang-pirang amal-amal kasihan dina sasih saum ieu anu mana seueur hikmahna di antawisna urang tiasa leuwih ningkatkeun katakwaana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus naon nu dibikin ku Egi? Acis nu timba teh anu 10.000. Dibikin kabeh? Mun, Mak. Kumaha caritana bisa dihipnotis gitu? Pan Egi teh tadi tuh nuju Abang di lapang sareng si Dadang. Terus manehna teh ngajak Egi ka warteg. Nya Egi mah nuturkeun we. Tadi dinya Egi teh emut naon-naon. Emut-emut teh tos wareg we. Artos nu 10.000 dipasikeun ka ibu warteg.